Anak emak anu bagus, anu soleh, anak emak hiji na. Tamahan deui atuh mah hiji deui. Allah, cung jeung ditambahan deui. Ieu, ku acung ge, emak teh beak sabarajaita. Ieu nu mah ge lebih kaledeh. Halo? Acung teh. Ieu dangukeun emak nya. Nuhun. Ieu acung, sing janten anak anu soleh. Sing getol ngaji. Amin. Sing getol salat acung. Ameh acung teh engke asup ka surga. Nah, acung jadi lieur ieu teh. Nah, halin kunaon ari acung? Emak minta abi asup surga. Abah minta abi asup api. Acung kudu milih mana? Dasar udah letik. Duh, kira hai pesta corona nih salila teuing. Dia bisa ke kumaha? Mana rokok teh beak? Jung, Ulah Pak. kamu belikan rokoknya ke warung. Ayeuna Pak. Yeuna, atuh mah nya. Biasana kan abah sok nganyung. Eta mah geus kolot. Ayeuna Pak. Ih, si kolot. Aduh, kemana ya? Kopi geus teh beak, rokok geus beak, si acung teh geula-geula teuing nya. Nah, meuli rokok teh ka badat gitu. Ka mana nya? Assalamualaikum Pak. Lah, Teleponan. geningan. Ari acung teh pieu teh meuli rokok ka mana? Ke warung? Warung saha sih, Bos? Nya. Nah, heula teuing. Iya Pak. Kan tadi teh di warung teh ada anu kalau minta duit Waduh. 100.000. Oh. Orang Terus? nama anu KBT. Nah, acung terus teh naonan? Abi mah ngajanteng we. Nah, beut ngejanteng. Kan duitna ku acung ditincak. Nah, beut ditincak. Iya Pak. Oke. Lamun geus areueuh batur, Ya. artosna ku abi dicanak. Oh, Iya, atuh gitu. Cing, geningan nyaan. Ieu teh anu batur. Ulah kitu nya. Jika cuma alit keneh, ieu mah geus we keur abahnya. Siapa mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Aduh, acung, anak emak anu kasep kunaon hayo kitu ja? Capek mah. Lah capek kunaon? Balik abang di Inggris. Aduh, di Inggris mi tebih-tebih teuing ari ujang. Nah kumaha caritana kitu? Kieu mah. Acung teh ngapung kenang layangan di Bandung. Nah, nang layangan acung teh pegal ku acung teh di udang bari tangah. Tunggul-tunggul teh geus aya di London sia mah. Ah, di London di laut tak kumaha. Cari tanah aya di London. Bang, mate mending sedih pisan mate. Sedih kunaon? Kabayang teh ku abah. Urang teh kawin teh sababaraha tahun. Ya. Sok pikirkeun ku abah. Ya orang teh boga-boga wae budak atuh Bang. Mate da meuli sedih. Aduh, cing sabar. Kan abah mah geus ikhtiar. Ikhtiar naon? Hari tadi puting krecek marmot. Geus. Gaya kapal miring. Geus.
entek senok geus malah terakhir mah geuningan aku gaya ajul gedang teh geuning. Saya tapi urang mah geus ikhtiar. Si abah mah reuy wae. Ieu pokona mama arek gaya segala rupa ge tapi da agar mah teu hasil ieu teu melenung-lenung tadi kan. Kumaha atuh Bah? Masih kumat. Oh tadi penting sanggeus ajul gedang geureunya menilang ge. Kamu kerasa keneh kok Bah. Aslina Bah. Tapi atuh Bah, ayo urang konsultasi ka dokter atuh Bah mah hayang ka budak. Nya tuh ayo kita konsultasinya. Bener Bah? Bener. Asli? Asli. Hayu atuh Bah. Ayo. Pada konsultasi naon Pak, Bu? Iya, Pak Dokter. Abi teh jeung teh rumah tangga teh selalu. Lurus Pak. Tapi teu dipasihan wae murah kali. Kumaha nya solusina nya, Pak Dokter? Tes nyobian herbal. Atos kamu kan tenang. Tos nyobian gaya parantos di ngawitan gaya Interseno. Gaya serolok bedil. Rancak marmot. Kamu terakhir maju gedang di mamanis nateku gerenyeng nilem. Si mama gitu harus pisan. Bapak teman loh. Temanur nyang tuh atuh masih kena strong. Yo, ari abah tuh bisa wae malah Bah. Si tinggali itu Pak Dokter. Udah kasih gitu, kumaha mun mah nyobian Pak Dokter. Ulah atuh. Ulah nyoba. Ulah. Sabar. Apa ke? Jangan kan. Iya. Kumaha tuh solusina Pak Dokter ieu? Ya Pak, Bu, ai solusi di abi mah kebian gaya kucing. Jadi abi teh kedah gaya gitu. Mun, Sapertos kucing? mun. Oh. Eta solusina geuningan Urang abah. teh yang pernah nyobaan gaya ucing. Acan. Kumaha lamun urang nyobaan gaya ucing ayeuna keneh. Ayo lah. Ayo atuh Abah. Atuh Atuh nuhun nuhun pada pisan. solusina. Solusina. Mun. Bapak tos dongkap deui kumaha program keduaan putra teh? Nah, gara-gara bapak istri abdi teh ngantunkeun pupus. Nah, bisa. Da bapak masihan solusi teh gaya kucing. Abdi teh tinggal witan dina para. Teras naik kana luar kenteng. Nuju raos-raos teh ngabulutuk eta isir kahana rag-rag Pak Dokter. Nah, urusan naon jeung gaya kucing? Nyapa dari kucing mah biasanya teh sok di luar kenteng dina para nya nurutan we abdi teh. Hari bapak.